Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa ketikanya nanyieun satu bangunan niatan lillahi ta'ala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah eueuh masalah nyana alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nyana teh geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi ta'ala eueuh tah pikiran naon-naon sebabnya ngabangun ge bangunan ge teu nyokot di bank menang sorangan lillahi ta'ala cenah nu perlu diopnam aya tempatna dideuleu jelemana ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu cenah teu kabayar ku meuli obat ge geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah neuleuh sia calalager bae ge cenah mayarna ku kotok oh masalah cenah ku embe oh masalah teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo bae geus pokona mah aing mah nu penting calalager beuh tah mah ganjaranna gede jasa ngan mana ku hari nu nyieun rumah sakit model kos kitu teh coba mana madak tah dokter nu kos kitu mah tah neuleuh nu sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin guys penting sararehat tapi anu ngabangunna memang yang bisnis mah ngadenge jelema sararehat kabeh teu bila perlu nyieun nyana racun-racun nyieun nyana mentak dokter teh ku ari mah aya makanan-makanan make campuran-campuran kitu obat-obat nah eta teh resepeun sebab engke 1 2 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1 2 3 tahun bakal terjangkit penyakit resepeun dokter mentak siap-siap ya nyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makananna kos kitu kos urang naik mobil di Jakarta asup karinya teu puguh teu karu ban bitu horeng di ditu geus aya bengkelna sararial jasa horeng di teu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon kitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurang sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta iku emang geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku ka rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ayyu'inal mud'a lan yantah nganyatakeun ya mud'i ing mud'a falau golama kalamun ngucap ya mud'i ngucap ing lafal qatalahu ahaduhu matainihu ing maqtul sopoh salah sawijine nas la yahlufuhumul qawdi fil asahi maka orang nyumpah ing nas sopoh panghulu ing dalam mungguh kaul asah wa yajriyani lan lumaku ya karone mudda'i lan mudda'a alaih fi da'wa gosobin ing dalam da'wa gosob wa sarikotin lan nyolong wa itlafin lan ngarusak harta wa innama tusma'u la nanging pastine den rungu ya da'wa min mukallafin multazimin ala mislihi saking kang mukallaf kang nerima tetep ingatase misile ya mukallaf ala mislihi ingatase misile ala mislihi
misile ya mukallaf walau ala mislihi ngatasa misile mukallaf atawa ngatasa misli mudda'i sami walau idana lamun ngaku ya mukallaf infiradahu ingari mangijene mukallaf bil qatli kalawan mataini sumada ala akhara kari-kari ngaku ya mukallaf ingatase wong kang one lam tusma isaniatu maka ora den rungu opo kang kapindo amdan atawa maha-maha wa wasafahu bi ghairihi lan dipatan ya mukallaf ing akhar bi ghairihi kalawan dia namdan lam yabtul aslu dawa fil azhari maka ora batal apa asale dawa ing dalam mungguh kaul azhar. Yang mau pertanyaan bagaimana hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan di mana setiap bulan dipungut iuran dengan tujuan di saat sakit berat, sakit bebas biaya rumah sakit, dan bagaimana bagi karyawan yang diikut sertakan dan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Menurut agama mah teu bagus sebab melibatkan keseluruhan. Mungkin nu bersangkutan muriang mah deres, nu teu muriang paeh ngadadak atawa sehat bae. Kecuali nyana menta diimpus bae sanajan sehat. Sayang uang saya udah masuk, impus aja. Jadi nurutkan cek agama sesuatu nu teu jelas ulah. Cuman netakan geus jadi program pemerintah, ya tinggal nahanan siksa bae di akhirat. Kesejahteraan lain kudu kos itu di pemerintah ambalaya duit mun kula nu jadi presiden teu kudu dipungutan. Pokona nu muriang nu teu muriang masuk rumah sakit. Jadi presiden ku adil-adilna kos kitu aja. Jadi kos kitu kaayaan aja. Jadi panjang lamun dicaritakeun. Ieu keur carita atuh sepihak untung sepihak rugi. Kedua, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan di bidang perhotelan? Apakah halal rezeki yang kita dapat untuk menafkahi anak dan istri? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ieu mah urusana tafsir. Hotel eta kan diperuntukkan untuk tidur, anu kasasar, jelema anu kapetingan, nu teu boga imah. Tapi nu asup hotel mah biasana nu loba imahna. Nu jelas mah jang istirahat. Selama memang nyana istirahat murni, eueuh masalah. Eueuh masalah malah bawa keganjaran nyana itu lantaran nulungan. Sanajan bari jeung mayarkan bunga urang ka Jawa Tengah DKS di imah batur besi Pajar Garong. Di masjid mah lain jang paranti HS jang salat di warteg atuh. Nah ieu mah mesti niangan motel hotel. Nah
otomatis neangan urang aya bunga kan urang selama memang ditunya digunakan untuk tidur mutlak masalah kecuali aya muatan-muatan lain urang datang gadinya aju neangan simbut hirup iya malah di hotel dan sorangan menyediakan selimut hidup sepengalaman kura waktu kula jadi bos gitu dah Masya Allah nah etalah jadi tamu kabehan gitu kene anu mawasi mbak datang kadinya nah eta geus sarua bae jadi hotel-hotel anu diperuntukkan jang tidur mutlak mah jarang komo di Jakarta mah mun kudu dibejakeun mangges muringkak bulu luhur handap mentak daripada muringkak bulu luhur handap geus teu kudu dicaritakeun kos kitulah hotel aya tingkatan-tingkatan tertentu itu dipergunakeun jang maksiat Juku harima menyerang ka dieu ka Tangerang tarolah Tangerang kota mah geus jelas teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna kuari ka dieu ka Jati terus ka ditu cenah nelayan mah kiai teh mah jem restoran jeung hes teh podol sero emang aing teu nyaho pugu WTS na datang ka aing minta doana supaya laku sararia aja sepan neu ngomong naon ya na jajanana datang ka aing atuh kugula ditanya berapa semalam Mbak maksudnya mau coba-cobalah Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tatadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor aju kula ngadoakeun tante tu rahasia aing teh mah mun merena gede atuh didoakeun bareng ka neraka na burung aing ka ditu kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salian ti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh aya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya Kiai cenah abdi ayeuna bade uwih bae ka mana uwihna ka lembur abdi kunaon lah cekna teh bade ngawarung bae di ditu cekna modal geus aya ayeuna mah tobat abdi cekna teh boga anak di ditu bade diurusan ku abdi hiji nu urang lembur urang ge emang aing teh nyaho urang lembur urang ieu sekitar kecamatan Curug, kecamatan Cikupa, mantak panggeulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mata. Bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa, aya nu kecamatan Curug. Eta modelna kecamatan Pasar Kebis masya Allah. Ngan udah ratang ka ditu na urang Pasar Kemis so Gusti Allah kula nyaho
Urang pasar Kemis teh nusokan nelayan teh nya lillahi taala. Lain lalagan geus mun pake geus lillahi taala geus pohara tah. Tinggal Allahu akbar bae pan. Nyahona ti mana? Nyanana bebeja. Siapa yang suka yang jadi langganan Mbak? Ada orang pasar Kemis juga cenah Kiai. Siapa? Celepuk we ngomong jisia. Kada aya we istilahnya. Oh, sababaraha urang. Sebagian pejabat aya. Sebagian pejabat aya kukula ditaliti. Kula kan pernah jadi intel baheula. Jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol atunya lagi ngonaekeun kieu mah. Weh, eta mah rahasia. Ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat. Masya Allah, deuk kumaha negara beres. Lurah ya ulah diomongkeun lurah. Terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus. Aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun. Bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareupeun. Antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI-na. MUI-na tanda tangan jadi aya nu geus deuk mere duit ka kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel pokoknya mau dibejakeun lah daerah ditu. Masih kampung. Kula dibawakeun duitna tadi dicokot. Nama aja butuh panjang lebaran. Haju gula embung tanda tanganna tapi duitna deuk dicokot bae. Atuh cagana pinter kodek kos gitu. Embung aing ge gula ge itu bawa deui ku sia duit malah masugian aing jeung sia. Emang aing butuh gitu ka sia, teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah. Tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge. Nah, kos gitulah. Ya berat tanggung jawab dangke. Ya, MUI dan mantak alhamdulillah ada nage MUI na kiai di urang teh. Antak banyak kiai tanda tangan hotel. Tuh mungkin kan. Aju lamun MUI na tanda tangan itu berarti kiai na laas sama kos itu. Diganti kurang ulah kiai kuruna jawara. Gitulah eta gakarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan geus teu disangsikeun deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam. MUI lah nu bakal tanda tangan di dieu. Masyaallah. Ieu mah urang keur nyaritakeun tentang mudai jeung mudaleh sakumaha nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi al-bayyinatu 'alal mudai wal yamin 'alal mudaleh illa fil qasamah al-bayyinatu ari sumpah alal mudai al-bayyinatu ari saksi alal mudai seseorang mengaku mesti aya dalil jang muatan pengakuanana saksi bayyinah wal yamin alal mudaleh sumpah jang mudaleh nu didakwana illa fil qasamah kecuali dina urusan qasamah ke persumpahan. Ieu mah urang keur nyaritakeun tentang jinayat. Berarti hubunganana jeung perusakan-perusakan tentang jiwa, tentang anggota. Maka disyaratkeun syaratna
tentang dakwaan pembunuhan teh aya genep. Nomor kahiji antakuna malumatan kudu maklum kaayaan nu didakwana kudu maklum bi ayu fasila ma yad'ihi secara kudu dirinci naon nu diakuna. Zaid boga bapa ngaranna Khalid, kemudian terbunuh, dicarilah pembunuhna. Cari, kuari kacium ku polisi pembunuhna adalah Ki Bakar. Angkat Ki Bakar. Kemudian diinterogasi Ki Bakar teh, ajukan ke meja hijau. Ta eta teh menang langsung diponis bahwa pembunuh Khalid ialah Bakar, kecuali kudu aya kekuatan terutama kudu aya barang buktina. Aya saksi ialah al-bayyinah lil mudda'i. Nyana kudu ngarinci ngajelaskan setelah memang benar Ki Bakar adalah pelaku pembunuh terhadap Khalid, didinya kudu ngajelaskan nyana meme diponis yufassilu bi ayyufassila ma yad'i. Motif pembunuhanana apakah ia terencana atau tidak, sengaja atau kesalahan, atau motifnya mirip-mirip sengaja, syibih amdin. Nah, Ki Bakar setelah diinterogasi bahwa nyana benar adalah sebagai pembunuhna, ieu ulah waka dipolis kudu ngajelaskeun motif pembunuhanana, apakah sengaja atau memang kesalahan, atau memang ieu syibih amdin, mirip-mirip kesengajaan. Lantaran kebeda kan hukumna antar sengaja jeung kesalahan atau syibih amdin. Nah eta Ki Bakar mesti ngajelaskeun syarat pertama. Kemenang main hukum sendiri. Lantaran hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa, rapih atuh lamun di negara make aturan-aturan hukum Al-Quranul Karim. Syarat nomor kedua antakuna mulzamatan dakwanana kudu geus ditetepkeun, geus palatus mau dakwah hibati syai'in teu bisa didenge jelema ngadakwa misalna dibere sesuatu tanpa aya dalil, tanpa aya kekuatan argumentasi. Zaid misal urusan hibah, Zaid dibere mobil ku Ki Khalid, kemudian mobil tersebut diaku ku Ki Bakar. Ta eta Ki Zaid ngaku bahwa mobil anu aya di Ki Bakar eta adalah mobil anu geus dibikeun ka kaula. Cek Ki Zaid teh aku Ki Khalid. Ta eta mengaku bahwa Zaid telah diberi mobil oleh Ki Khalid sedangkan mobilna aya di Ki Bakar. Nah eta ge perlu argumen-argumen dalil-dalil. Lamun langsung ditanggapi baik, waktu pada ngararaku baik kabeh. Ki Zaid ngaku sebidang tanah, sedangkan tanahna dikuasai ku Ki Bakar nu nyekelna. Da eta mengaku tanah tersebut hanya menanti mana? Pamere ti Ki Khalid. Tak eta teu bisa didenge langsung pengakuanana kecuali kudu jelas tentang pemberianana
Ula pernah dibere saha saksi namun aya ajukeun sanggeusna saksi komo kuarima mana surat-surat na surat hibah dan lain sebagainya. Lamun itu boga surat nah ieu adu kekuatan mana nu leuwih kuat teu bisa langsung ditanggapi ku hati. Katilu wasaliswa ayeuna ye nomor katilu wa ainal mudale nomor katilu si mudai teh kudu nganyatakeun dina dakwaanana al mudale kanu didakwana Zaid boga bapa ngaran Khalid terbunuh. Ternyata begitu diteliti pembunuh nate ieu adalah mengarah kaki bakar. Nah ieu kisah teh kudu ngajelaskeun dina mengaku pembunuh terhadap bapana nu ngaran Khalid mengarah kaki bakar kudu ngajelaskeun bahwa Ki Bakar adalah sebagai pembunuhna. Tentuna kudu aya tanda-tanda. Kudu jelaskeun tanda-tanda pelaku pembunuhan tersebut. Numantak setelah lapor langsung tewak ku polisi. Setelah ditewak integrasi langsung kudu ngajelaskeun. Zaid panggil, setelah Zaid panggil Bakar dia panggil. Nah eta urusan polisi kadituna lantaran urang make cara-cara urang hese. Maka polisi mah bener bisa jadi bener, salah bisa jadi salah. Dibalikeun deui bener jadi salah jadi eta doang itu kuat mentah. Bener jadi bener mantep, salah jadi salah mantep, tapi bener jadi salah jadi bener. Iya nu teu mantep nah. Sakola polisi mah urusan kos kitu teh. Nah, dibantulah ku ari ku pengacara ku advokat. Urusanana nyaho henteu, nyaksian henteu, tapi nya siap. Taetalah aing nya mah ngabantu eueuh masalah, tapi di jerona aya unsur-unsur bisnis. Dijadikan satu proyek emangnya nama didinya sakola nages proyek nage didinya mantak polisi mah mun ngadenge di lembur aman jeung kondusif nya nama teresepen lantaran teu jalan proyekna tapi lamun ngadenge aya hal-hal anu perlu diberesan ku polisi nya nama geus ketak bae sakumaha neuleuh buah ngora. Eta polisi eta kos gitu percis dunyian rumah sakit lamun ngadenge masyarakat sararehat bae nya nama belu bahasa mana teh belu nya nama lamun ngadenge masyarakat teh sararehat teh sararial jasa aing ngabuangun mahal masyarakat eueuh nu asup ka rumah sakit aing diteluhan bae kitu ku aing teh carita sompralna. Jadi memangnya nama proyek didinya atau ngadenge nu muriang teh resepennya nama. Lantaran motifna kuari mah lain endeuh nyehatkeun tapi bisnis. Tapi ketika nya nanyieun satu bangunan niat lillahi ta'ala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah. Eueuh masalah nyana alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nyana teh. Geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi taala. Eueuh tah pikiran naon-naon. Sebabnya ngabangun dage bangunanna ge teu nyokot di bank, meunang sorangan lillahi taala. Ah cenah nu perlu diopnam aya tempatna, dideuleuh jelemana.
ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu acenah teu kabayar ku meuli obat da geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah neuleuh sia calalager bae ge acenah mayarna nu ku kotok masalah acenah ku embe masalah teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo bae geus pokona mah aing mah penting calalager beuh tah mah ganjaranna gede jasa ngan mana kuari nu nyin rumah sakit model kos kitu teh coba mana mantak tah dokter nu kos kitu mah tah neuleun nu sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin geus penting sararehat tapi anu ngabangunna memang yang bisnis mah ngadenge jelema sararehat kabeh teresep bila perlu nyieun nyana racun-racun nyieun nyana mantak dokter teh kuari mah aya makanan-makanan make campuran-campuran gitu obat-obat nah eta teh resepeun sebab engke 1 2 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1 2 3 tahun bakal terjangkit penyakit resepeun dokter mentak siap-siap jangan nyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makananna kos kitu kos urang naik mobil di Jakarta asup kadinya teu puguh teu karu ban bitu horeng di ditu geus aya bengkelna sararial jasa horeng gitu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon gitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurun sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta iku mah geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku ka rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi gitu kene kasus dibuat sedemikian rupa jadi emang di akhir zaman mah campur-campur kuarita kos kitu urang teh lamun kitu terpancing ya otomatis tapi kan mau tidak mau urusanana mesti kos kitu dah kudu ngajelaskeun deh waina jeung kudu ngajelaskeun si mudayal pelakuna kudu dijelaskeun bahwa nyana melakukan pembunuhan dengan aya barang bukti nyana kudu ngajelaskeun sorangan tah duaan tah tiluan tah atawa rame-rame eta kudu ngajelaskeun jadi kisah teh nuduh pun bahasa urang nama pelaku pembunuhan bapana nu ngaran Khalid adalah Ki Bakar Ki Zaid kudu ngajelaskeun laporan dengan laporan anu intensif nu otentik laporanana nu jelas supaya jelas engkena pelakuna Ki Bakar barang buktina aya dan lain-lain sebagainya tak kudu ngajelaskeun sorangan duaan tiluan jelaskeun ku Ki Zaid ngeunaheun ke polisina terus sidang di meja hijau kan enak teu meunang kieu Pak saya lapor ya siapa kamu saya Zaid orang mana Cikupa Pak laporan apa bapak saya nama Khalid Pak dibunuh oleh siapa pokoknya tangkeplah pokoknya tuh Bakar dan rekan-rekannya tangkap kok bisa begitu sih pokoknya tangkap dulu dah tangkap pujana ayam meureun 5an Zaid ini Bakar dan rekannya sudah ditangkap ini siapa pembunuhnya pokoknya apa salah satu dari yang 5 cak polisi sial amat siap atuh salah sahiji nu 5 teh nu mana pokoknya salah sahiji 5an eta lah pembunuhna teu bisa kitu tetep kudu dijelaskeun atuh lamun salah sahiji mah meureun Bakar enak aja beun sia meureun dadap weuh sembarangan meureun sia waru enak aya lu enak aya oh kampung Melayu berarti ya nu 5an ditanya lamun salah sahijina doang pelaku pembunuhan eta ngaranna teu jelas jadi lamun teh mah Zaid ngajelaskeun qatalahu ahaduhum pembunuh bapak kula teh salah sahijina tinu 5
mau bari henteu dijelaskeun mah bahwa pembunuhan tersebut urang lembur eta. Nah eta teu bisa diterima. Tetap layah lupuhumul qadi fil asah. Henteu bisa disumpah ku qadi heulana. Lantaran encan jelas, tetap kudu jelas heula nu rapih teu meunang sambarangan beusi salah. Gitu mentak kudu nyieun undang-undangna nu rapih beusi cara kajadian antara pengemudi jeung polisi teh. Zaid nyana usahana di beca. Orang Madura bisa orang Madura mapan ngomongna. Aya sewa. Tangkap ke polisi. Balik. Ada apa, Pak? Enggak lihat rambu-rambu tuh, lihat. Saya lihat, Pak. Rambu-rambu apa itu? Beca dilarang masuk ke situ. Kenapa kamu masuk aja? Di situ gambarnya, Pak, beca tidak ada sewa. Ini kan ada sewa aja, Pak. Polisi bingung, goblok kamu. Saya apa bapak yang goblok? Bikin rambu-rambunya yang bener dong. Tapi di situ kan ada di bawahnya dilarang beca masuk sini. Itu kan udah. Kamu bisa baca enggak? Enggak, Pak. Kamu enggak bisa baca? Kalau saya bisa baca, Pak, saya jadi polisi, Pak. Saya enggak bisa, cuman lihat aja di situ ada beca pakai palang begini, enggak boleh masuk. Saya lihat becanya kosong. Saya ada isinya, Pak. Kata polisi, udah langsung atuh, blon kabehan, Pan. Eta bisa ada teh orang Madura, sial jasa. Orang Madura mau kos gitu mungelehnya nama. Tama sarua jeung dilarang kencing. Ngising di dinya. Sarajeng eta pantama, dilarang kencing di sini. Oh, enggak boleh juga kencing. Berarti berak mau boleh cek. Padahal mapan kencing bae ge nu ringan teu meunang atuh komo ngising. Itu ge sarua beca kosong bae teu meunang atuh komo aya sewaan. Dasar urang Madura bloon. Tetapi polisi eleh bae. Gara-gara naon teu bisa maca nya. Enggak bisa baca kamu? Enggak, Pak. Beneran? Ya bener. Kenapa enggak bisa baca? Kalau saya bisa baca aja saya jadi polisi, ntar bapak yang saya tangkap. Udahlah, lurus. Ntar sewanya berapa bayarnya? Bayarnya 5.000 bagi 2 dong. Aduh, kata polisi Madura kos gitu. Tangerang mah itu. Itu beda lebih parah malah. Aduh, Gusti Allah. Wa yajriyali bidawa gosobin berlakulah dakwah jeung modal jeung modal tentang dakwaan mengenai tentang gosok sarua sapeda Ki Zaid digosok ku Ki Bakar terjadilah dakwah mendakwa ka ieu geus teu meunang sambarangan tentang penuduhan penggosoban atau maling wasarikotin yang sarikoh teu meunang langsung diponis seseorang tanpa dijelaskeun heula. Di pabrik leungit sepatu sakontainer maling mah biasana kan 1, 2, 3 sampai 10 ieu mah sakontainer pan pohara tah mah pohara leungit sepatu eta sakontainer ya Allah ya Rabbi sarua je leungit beusi ge sakontainer eta wih aya nu leungit pakaian sakontainer jadi mau maling teh sakontainer. Aju di mana eta engke transaksina di tol. Asal buntut jeung buntut ngadu bae kos kitu tah di tol tah singa tah. Nah, eta kula pagawean baheula kos kitu tah. Kerja di Jawara tah kos. Aduh. Eta da batak beusi aya kontainer truk aju aya di sisi tah eta aya 2 kieu teh singa de. Terus aya polisi dia bangun nduk eta teh kitu polisina bangun nduk nangkep teh. Biasa nyana kuntang kinting padahal mah eta teh geus sakongko. Atau polisi ya make pakaian polisi dan lain sebagainya kos nunduk nangkep bae biasa padahal mah horeng bawaannya na kemeh bae. Kos gitulah lu geus seperti eta. Nah, otomatis kan bos nanya, manajer ditanya.
Big Boss nanya, kok sepatu hilang? Langsung manajer ke bawah. Oh, bener. Coba satpam. Kamu tahu ada mobil lewat ke sini satpam? Enggak tahu, Pak. Tadi malam enggak tahu? Enggak. Kenapa kamu enggak tahu? Tidur, Pak. Si satpam kudu digantung ya. Manya satpam tidur. Bos bagi THS aja nah satu geunahannya na bloon ka satpam. Lebantek baheula teh aya hebat dek nangkep satpam babari. Para satpam ya. Nah, kamu telah menjaga perusahaan aku yang dengan baik sekali. Ya, Pak. Akan saya beri hadiah. Siapa yang nanti malam mimpi, maka akan saya beri hadiah sebesar-besarnya. Siapa yang bisa mimpi, itulah satpam yang baik. Oke, Pak. Waduh, geus bunga baiknya. Masya Allah, atuh penting teh harare satpam. Dia hayang ngimpi. Laporan isuk-isuk. Siapa semalam yang mimpi? Saya, Pak. Mimpi apa? Mimpi di udag-udag pocong, Pak. Ini saya juga mimpi. Saya juga mimpi. Nganu saura. Kamu mimpi enggak? Enggak. Yang benar? Enggak, Pak, saya enggak mimpi. Kenapa kamu enggak mimpi? Enggak tidur. Kenapa kamu enggak tidur? Tugas saya kan jaga, Pak, masa harus tidur. Nah, berarti satpam yang diberi hadiah yang besar, inilah yang tidak mimpi. Yang mimpi berarti blow on semua, pecat, keluar semua. Sial, cak do dipecat ya. Eta mah pos gitu. Ai pagawean sorangan bae. Ulah menang di bongbroy, nu mantap ku ari kiai loba nu dipecat ge. Kiai mah pagaweanna ngaji, sakola henteu, kuliah henteu, kudu sadar diri nya namangan sakadar ti majelis ka imah ka masjid, ti majelis ka imah ka masjid. Bejakeun nu haram-haram nu halal-halal tanpa aya muatan-muatan nanaon. Eta kiai, ku ari kiai diajak kampanye, ieu dipecat ku Gusti Allah. Dipecat kiai nu kampanye ku Gusti Allah dipecat. Naon sebabna? Sebab ieu satpam HS. Sarua tah. Pemecatanan ai satpam aku bos, ieu langsung ku Big Boss. Batak ieu kuari pengajian di Cilok loba kiai pemecatan saudara. Ngan geus daftar deui nya. Geus daftar deui Big Boss, saya daftar lagi udah dipecat, udah sadar saya waktu ikut Golkar. Sekarang saya atuh mau daftar lagi. Iya boleh, cek Big Boss. Boleh daftar lagi. Oh no, hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah mau wajar aja tuh Big Boss. Udah mohon maaf aja lah. Mobil Avanza doang. Taeta. Jadi kiai teh loba nu dipecat, sagala asup Golkar. Sagala PDI. Wacana ieu mah PKB sarua. Petilu mah cenah asas Islam, asal teh podol sero. Eueuh nu beres kabeh ge. Taeta kaluar ta kiai. Cenah ieu mah aing mah kiai na ge pantatarina ge sanawiyah aliyah terus kuliah ka ditu ka mana? Ka Jakarta. Kamana kuliahna sia? Yain baheula kuari naon? Kuari mah diganti. Nah, jadi kula mah aya bidang di dinya teh eta. Nu mantap kula mah ka dinya, ulah jadi kiai atuh sia. Di dinya tuh di urusan politikus, di urusan perpolitikan. Jadi kula mah jadi kiai ongkoh, jadi politikus ongkoh. Apa naik kiai mah ngagugulung ilmu Allah. Ai politik di Indonesia mah ngagugulung ilmu juri. Manya bisa akur antara kakiaian jeung kajurigan. Sia dek gedean kakiaian ka Allah, dek gedean kajurigan. Pilih ku sia. Dipecat sia ku ai. Tah. Teu malikir ta kiai. Da ieulah percis ku satpam molor. Dipecat ku bos teh ge kiai keluar tidak rela dipecat. Mata embungeun masyarakat ngaji di tongtrongan bae ge. Tongtrong datang ke songhek tongtrong. Tambah make sapeker dulur. Majelis geus bagus ya kulan teh gara rajin bolon. Cek masyarakat sia nu bolon. Ngadu jeung masyarakat goblok sia teh kieu tolol. Je
tegakeun ngararaji ulah oka ngajakan batur kiai heula apaan sabelum dah. Aduh Gusti Allah sakieu yang balik lah sudah ngaji nah terus anu nita ngaji ka dieu geus minggu hareup lolos tadi itu ngaji jeung bupati ka ditu jeung gubernur abeh saruang ke di pondok bambu ka ditu pondok bambu teh naon. Ya Allah ya ta ieu keur carita pemecatan keluar tina rel mah teh kiai mah tuh sakola teu naon teh geus ngaji ka majelis jeung santri ka masjid itu geus ka imah aya we nu paeh kadinya diondang nyala teu aya nu neuk hajatan kadinya kitu rasulan nyala kadinya hadiah puji beres geus aya we nu meuli mobil alaga meuli mobil anyarnya waduh kudu disembur heula ieu lamun teu disembur cilaka sia bisa atuh ka imah heula atuh kudu make kukudang kiai ge sarua nipu aya nipu mah nipu bae sarua ngan teu kanyahoan kiai mah nipuna urusan gaib panto mah pintu aya nun teu nipu mah kiai malikum mali kendaraan anyar aja yang berkah we gitu atuh geus bere cai ku urang banjur geus ka mobil tak kakula siap banjur supaya tarariis tuh ya iwa ayu aidal budda ale geus palau kala batalahu ahadum pembunuh khalid salah satu dari 10 salah satu dari 20 salah satu dari 5 teu bisa dideng kita mah tetap kudu diteliti heula lamun memang khalid ieu memang terjadi dibunuh mengarah kaki bakar dan rekan-rekan supaya ngaku heula teu beunang salah sahiji 10 salah sahiji urang lembur eta teu bisa kitu jeung kodi polisi panghulu atau jaksa layak lufuhumul qadi teu bisa nyana langsung nyumpah bil asohi berjalanlah antara mudai jeung mudaleh tentang pengakuan gosok, pengakuan maling, perusakan dan lain sebagainya sarua teu meunang langsung kitu teu meunang kitu menuju tanpa aya tanda-tanda keabsohanan. Jadi urang langsung nyaga teu bisa. Nyangka mah boleh-boleh bae. Panggil heula langsung jelaskeun, langsung integrasi. Sonajan sekali, 2 kali, 3 kali aya tanda-tanda kebenaran nama bahwanya sebagai pembunuh atau bahwanya sebagai perusak atau tetep bae teu bisa. Eta kakarak 2, kakarak 3, kaopat. Wa inna ma tusma'u wallahu a'lam.